Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Siti Kamila, abdi pembimbing literasi di SDN Bojong Nangka Ciparai. Dengan ayeuna abdi bade presentasi buku anu tos dibaca kusim abdi nyaeta Leuweung Sancang. Judulna Leuweung Sancang, panulisna Aan Merdeka Permana, penerbitna Mapus Bandung, sareng jumlah halamanna 40 halaman. Dina sasi Maret anu kedah dipidamel ku abdi nyaeta ngadamel sajak dina bahasa Sunda. Sajak abdi judulna Leuweung Sancang. Leuweung Sancang anu endah jadi carita mistis. Leungitna Prabu Siliwangi anu ngawujud jadi mau bodas. Leuweung Sancang subur tur endah kiwari jadi hutan konservasi. Tangkal kaboa mawa carita jadi simbol carita sancang. Sahabat literasi mung sakieu sajak ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kanggo telas berliterasi.